Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Atfun nasaki ari ieu eta babuat mertelakeun ataf nasak. Talin biharpin mutbiin atfun nasaka susbiwudin wasanain mansodak. Atfun nasaki ari ataf nasak talin eta isim anu nyanding biharfin kana harap mutbiin anu nuturkeun itu harfin kana manutna kasus biwudin wasana in man sodako. Ari contona eta tetap seperti lafad uksus biwudin wasana in man sodako. Uksus kudu nangtukeun anjeun biwudin kumi karesep wasana in jeung ku ngalem man kajalma sodako bener itu man. Falat mutlaqon biwawin thumma fa hatta am aw kafikasi dekun wawafa. Falat mangka ari ngatapkeun mutlaqon barina mutlak biwawin eta tetep ku wau thumma jeung thumma fa in jeung fa hatta jeung hatta am jeung am aw jeung aw kafi sidqun wa wafaun ari contona eta tetep saperti lafaz sidqa fika sidqun wa wafaun. Fika eta tetep di anjeun sidqun ari kejujuran wa wafaun sareng nyumponan kana janji. Wa utbiat wa atbiat labdon bahas bubal wala lakin kalam yabdumruun lakin tola. Wa atbiat sareng sok nganutkeun naon bal lapad bal wala jeung lafad la walakin jeung lafad lakin labdon dina lapadna. Pasbu mangka ari tu lafdon eta anu cukup. Kalam yabdum ruun lakin tolaun ari contona eta tetap seperti lafad lam yabdum ruun lakin tolaun. Lam yabdu teu dohir saha imruun hiji jalma lakin tolaun tatapina anak sapi anu lingas. Fatib biwawin sabikon aw lahiko fil hukmi aw musohiban muwafiqo. Fatib mangka kudu ngatapkeun anjeun biwawin ku waw sabikon bari anu mayunan kana ma'tuf alaih aw lahikon atawa nuturkeun kana ma'tuf alaih. Fil hukmi dina hukumna aw musohiban atawa ngabarengan muwafiqon tegasna metukan. Wahsus biha atfal ladzi la yugni masbu'uhu kastopa hadza wa bani. Wahsus jeung kudu nangtukeun anjeun biha ku itu wau atfal ladzi kana ngatapkeunana ma'tuf alaih tawa isim la yugni teu sugih naon matbu'uhu nganutkeunana itu alladzi kana tabi. Kastopa hadza wabni ari contona eta tetep seperti lapad istopa hadza wabni istopa ngajajar naon sahadza ieu jalma wabni sareng putra kaula. Wal fa'u litartibi bitisoli wa thumma litartibi bin bisoli. Wal fa'u sareng ari fa litartibi eta tetepikeun makna nartibkeun bitisoli kalawan ittisol wa thumma jeung ari lafaz thumma litartibi eta tetepikeun nartibkeun bin bisolin kalawan in bisol. Wahsus bifa in atfa ma laisa silah alal ladzi istaqarra annahu silah. Wahsus jeung kudu nangtukeun anjeun bifain ku fa atpama kana ngatapkeun kalimah laisa sanes itu ma silatan eta silah alalladzi kana ma'tuf alaih istaqarra anu parantos tetep itu alladzi
istaqarra anu parantos tetep naon annahu sayaktosna itu alladzi asilatu eta silah ba'dun bihatta antip ala kullin wala yakunu illa ghayata alladzi tala intip kudu ngatapkeun anjeun ba'dun bihatta ku lafad hatta ba'dun kana lafad ba'dun atawa kana sapalihna ala kullin kana saban-saban sahiji wala yakunu sareng teu kabuktosan itu ba'dun illa ghayata alladzi angin eta anu meakeun kana ma'tuf alaih tala nyanding itu ba'dun kana allazi wa biha ta'tib is wa biha ta'tib isra hamzi taswiyah aw hamzatin an lafdi ayin mughniyah wa antib sareng kudu ngatapkeun anjeun wa am jeung ari lafad am intip eta kudu ngatapkeun anjeun biha ku itu am isro hamzit taswiyati dina sabada hamzah anu ngakurkeun au hamzin atawa dina sabada hamzah ai mughniyatun anu nyugihkeun itu hamzah an labdi ayin tina lafad ayun istifham wa rubbama uskitotil hamzatu in kana khofal makna bihad biha umin wa rubbama uskitot sareng terkadang dibuang naon al hamzatu hamzah in kana lamun kabuktosan naon khofaul makna samar tina maknana umina eta disalametkeun itu khofaul makna bihad biha ku ngabuang kana itu hamzah wabin kito in wa bimakna bal wafat intaku mimma kuyidat bihi kholat wafat sareng nyumponan itu am bin kito in saratana in kito wa bimakna bal sareng saratana makna bal intaku lamun kabuktosan itu am kholat eta kosong itu am mimma tina syarat kuyidat dikayidan itu ambihi ku itu ma khair abih qasim bi awa abhimi waskuk wa idrobun biha aidon numi khair kudu milih anjeun abih kudu ngameunangkeun anjeun qasim kudu ngabagi anjeun wa abhim sareng kudu ngaibhamkeun anjeun bi au ku lafad au waskuk jeung kudu ngaragukeun ngamangmangkeun anjeun wa idrobun sareng ari idrob numia eta dipantaskeun itu idrob biha ku itu au aidon deui wa rubbama aqubatil wa ida lam yulfi dzut nutki lilabsin munfada wa rubbama aqubat sareng terkadang ngagentosan itu au al wa kana makna wau idza lam yulfi di mana-mana temendakan naon zunnutki anu ngagaduhan cariosan manfadan kana tempat leluasa kana tempat keleluasaan lilabsin karana saliru wa mithlu au fil qasdi imma thaniya fi nahwi imma dhi wa imma na'iya wa imma jeung ari lafad imma atsaniyatu anu kadua itu imma mithlu au eta saperti lafad au fil qasdi dina tujuanana fi nahwi imma dhi wa imma na'iyatun dina saumpamana lafad imma dhi wa imma na'iyatun imma dhi boh anu ieu wa imma na'iyatun atawa boh nu itu wa aulilakin napian au nahyan wala nidaan au amron au isbatan tala wa auli jeung kudu nyandingkeun anjeun lakin kana lafad lakin nabian kana napi au nahyan atawa kana nahi wala tala sawala jeung ari lafad la tala eta nyanding itu la nidaan kana nida au amron atawa kana amar au isbatan atawa kana musbat wabal kalakin ba'da mal subaiha kalam akun fi marba'in bal taiha wabal jeung ari lafad bal kalakin eta tetep seperti lafad lakin ba'da masubaiha
halna tetep itu bal dina sabada anu dibarengan duanana ku lafad lakin kalamakun fi marba'in bal taiha ari contona eta tetep seperti lafad lam akun fi marba'in bal taiha lam akun teu kabuktosan abdi fi marba'in eta tetep di parapatan bal taiha in balik tak di terminal wan kul biha lisani hukmal awwali fil khobaril musbati wal amril jali wan kul jeung kudu mindahkeun anjeun biha ku itu bal hukmal awwali kana hukum nu awal tegasna ma'tuf alaih lisani kana ma'tuf fil khobari dina kalam khobariyah al musbati anu musbat itu khobar wal amri jeung dina segat amar al jali anu pertela atau anu jelas itu amar. Wa in ala dhamiri raf'in muttasil atau tafsil bi dhamiril munfasil atofta ngatafkeun anjeun wa in atofta jeung lamun ngatafkeun anjeun ala dhamiri raf'in kana dhamir maharopa kana domil maharopa muttasilin nu muttasil itu domir papsil mangga kudu misah anjeun bid domiri ku domir al munfasili anu narima inpisol itu domir au fasilin au fasilim ma wa bila faslin yarid bin nazmi pasyian wa dhafahu taqid au fasilim ma atawa nu kapisah ku naon wae wa yaridu sareng datang itu ma'tuf bila paslin kalawan teu aya nu misah bin nadmi dina nadoman pasyian bari anu masyhur itu yaridu itu nazmu atawa conto nu datang bila paslin wa takid jeung kudu nganggap atawa nekadekeun anjeun do'pahu kana lemahna itu atak wa udu khafidin ladza adfin ala domiri khafdin laziman qad ju'ila wa udu khafidin jeung ari ngabalikeun kana amil anu ngajeerkeun lada adfin dina nalika ngatapkeun ala domiri khafdin kana domir mahal jr qad ju'ila eta dijadikeun itu aud laziman kana anu lazim walaisa indi laziman id qad ata fin nadmi wan nasri sahihi musbata walaisa sareng teu indi mungguh kaula laziman eta anu lazim walaisa sareng henteu itu aud indi mungguh kaula laziman eta anu lazim idz qad ata karana nyata datang itu aud fin nadmi dina nadom wan nasri jeung dina nasar Quran as-sahihi anu sahih itu nasar musbatan bari anu ditetepkeun itu aud wal fa'u qad tuhdapuma wal fa'u qad tuhdapuma atofat wal wa'u idza labsa wahyan farodat wal fa'u jeung ari fa qad tuhdapu eta rajin dibuang itu fa ma'ama sartana ma'tuf atofta ngatapkeun anjeun atofat ngatapkeun itu fa kana ma wal wa'u jeung wa'u idza labsa dina nalika henteu saliru eta maujud wa ya jeung ari itu wa'u infarodat eta menyendiri atawa nyorangan atau mencil itu wau bi'atfi amilin muzalin qad baki ma'muluhu daf'an liwah minituki bi'atfi amilin ku ngatafkeun kana amil muzalin anu dibuang itu amil qad baki anu nyata tetep naon ma'muluhu ma'mulna itu amil dab'an karana nolak liwah min kana cipta salah utukia diraksa itu wahmin wahad pamatbu'in badahu nastabih wa'ad fukal fi'la alal fi'liyasi wastabih jeung kudu nyuprih meunangkeun anjeun had pamatbu'in kana mu ngabuang matbu bada anu dohir itu matbu huna di dieu
Wadfu kal fi'la wadfu ka jeung ari ngatapkeunana anjeun al fi'la kana fi'il alal fi'li kana fi'il deui yasihu eta sah itu adfu. Watif alasmi syibhi fi'lin fi'la wa aksanis ta'mil tajidhu sahla. Watib jeung kudu ngatapkeun anjeun fi'lan kana fi'il alasmin kana hiji isim syibhi fi'lin anu nyarupaan kana fi'il. Wasta'mil jeung kudu make anjeun aksan kana sabalikna tajid mangka mendakan anjeun hu kana itu aksan sahlan kana kagampangan. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.